belak balik we nya. Nonceng. Meli uyah. Cara aing mah, Bro. Naon? Meli uyah. Uyah. Bang balik ke tadi ge. Bukan, Bang. Beli naon hek? Ayeuna. Meli uyah. Uyah mana? Oman. Opan. Mote. Gas. Opan biasa lagi sekolah jalan kabur ke Girang. Kalau si ada bolak-balik wae mah tadi bensin atuh keselai. Aing kudu meli uyah. Ayo bolak-balik ka leuwih teh sebelum balik mah nya eta. Orangnya pakarya 4 kali. Ya sabaraha ieu anak aing padua di sian. Saliter. Ieu. Aing lihat di mana aing ge. Ya mah tidak ada motor ke di bensinan. Bolak-balik nih lu di alabatan mobil angkot. Poho deui rugan aing full tank bensin. 2.000-an. 12.000-an. Heeh. Aduh, aing mau duit na. Sing bener sih atuh kan. Nah, beli bensin teu mah duit. Di duitna 2.000. Da aing. Wah, Ih, ari teu mah duit beli bensin. lantas mau laki mah. Oh, teu mah duit ieu. Henteu. Ih, teu mah duit mah tuh wayah nyot ka ieu mah motornya teh udah di dieu jaminan. Jangan nyawat ka ieu mah. Teu diajuk ke bensin mah. Duitan di 2.000-an. Alisan. Da aing teu mau duit. Nah, nya nek anak beli bensin teu mah duit sing bener. Aduh, kumaha tuh? Hah? Wayah nawe nyokot ka ieu mah heula duit. Motor tuna di dieu. Atuh mah atuh kudu aing teu purun tempat. Ah, wayah nawa eta aing bisa bisi kabur. Jadi bisi. Yes, embung ayeuna leumpang wayah nanya lah mah. Da. Da kumaha? Da balik ka imah, da motor ku aing dituna di dieu. Nya ke moal duit motor dipikeun. Wayah nawe ieu mah. Bensin motor diajukeun. Nya aing leumpang. Ajeun teuing kumaha neh lah. Da aing nu dagangna aing nu ngajual. Aing nyari bisnis. Jong balik heula jong. Jong. Nek, Mamang. Hahaha.